Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa sadaya. Alhamdulillah dina danget ayeuna arurang tiasa patepung laung kangge ngabagi warta kabalera. Patepang deui sareng simkuring Sri Raisa Nisrina dina program Warta Sunda. Aya sababaraha hal anu bade didugi ka pamirsa dina sababaraha menit kapayun. Banjir di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya. Rumah Sakit Umum Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, kakeueum banjir akibat hujan gede nu ngaruksak daya eta. Sabtu, 27 Januari 2024. Akibatna cai kakeueum dina sababaraha kamar rumah sakit jangkungna 30 cm. Kitu deui bagian handapna jeung pasien milu kakeueum banjir. Aya sababaraha kamar perawat Rumah Sakit Umum Daerah anu kondisina leuwih handap ti permukaan jalan nyaeta kamar rawat inap. Ieu janten salah sahiji faktor anu ngaharita dampak banjir di Rumah Sakit Umum Daerah eta. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Soekarjo geus dilengkepan upaya pamulihan jeung evakuasi pikeun ngeutasi dampak banjir ieu. Pamirsa mung sakitu nu tiasa dipikahatur mangrupi informasi dinten ieu. Simkuring Sri Raisa Nisrina seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.